ari jalma anu ke di dunyana sok minuman arak nyekek botol tika maot can fungsi tobat itu batonan lain itu masalah ieu mah teu tobat tika mah wal kuzum walakun piunuki eta sakabeh botol anu pernah dicekek ku manehna udang dikubur digantung ke nabeuna ayo ieu sabaraha peti eta dinya gantung nabeuna wal qadu piade lan leungeunna nyekelan gelas percis kos anu keur mabok lempang lain itu doang bahwa antanu min kuli jipatin eta jelema teh bari jeung nabeuna pinuku botol euy lagi teh nya botol loba kitu bau leuwih bau tibatan sakru-sakru nu bau keur aya di dunya eta mah leuwih bauna insyaallah nya da ulah da tane denger bisa ayat tatangan kitu denger ulai itu ulah bisa amaneh teh nya lumayan ayeuna we lempang ka ditu ka Cibatok beung digantungan ku botol teh kira-kira teh emang kamasan da ulah dengan deui tobat dosis ini sok fanatik itu lain fanatik kamu sehingga Nabi Imah jelema anu keur minuman arak wajib ngalarang kata tangan anu keur minum arak mana keur minum ya baturan minum wajib nyarang wajib hartina lamun eta jelema keur minum arak babaturan minum teu nyarang dorakana dua hiji doraka minum kadua doraka teu nyarang nah namun nyarang kira-kira kumanya